Di zaman baheula kacaturkeun kerajaan Pajajaran, Rajana Prabu Siliwangi. Ieu raja teh kasohor ku kagagahanana. Anjeunna boga pangiring nu kacida satyana, katelahna Aki Haruman. Unggal poe Aki Haruman ku Prabu Siliwangi sok diparentahkeun pikeun moro make sumpit atau jamparing. Hiji poe Aki Haruman indit ka belah wetan pikeun moro. Tapi nepi ka panon poe manceran teh manehna tacan bebenangan bae. Sanajan geus turun unggah gunung, sato hewan siga tilem, teka panggih sahulu-hulu acan. Jog Aki Haruman nepi ka puncak hiji gunung. Tidinya katempo ku manehna aya cahya nu moncorong ti sisi walungan Cipancar. Puguh bae anjeunna heumeungeun. Barang disampeurkeun sing horeng eta cahya teh kaluar ti awak hiji putri nu keur mandi. Barang ditanya, Punten Neng, upami jenengan teh saha? Kumargi abdi asa teu acan pernah ningal. eta putri ngakuna anak Sunan Rumenggong nu ngawasa di wewengkon Limbangan. Abi nyi putrina Sunan Rumenggong ki. Patepungna Aki Haruman jeung putri ti Limbangan eta teh ditepikeun ka Prabu Siliwangi. Dumasar kana eta kajadian, gunung tempat Aki Haruman ningali putri nu moncorong cahyaan eta teh dingaranan Gunung Haruman. Barang adenge carita ti Aki Haruman, dina hate Prabu Siliwangi bet jorojoy aya niat pikeun mileuleungkeun eta putri keur pipamajikanana. Nya ge teu kungsi patepung, tapi Prabu Siliwangi geus bisa nyiptakeun kumaha kageulisan eta putri. Keur ngalaksanakeun niatna, Prabu Siliwangi ngutus Gajah Manggala jeung Arya Gajah. Duanana ge pangagung ti Pajajaran pikeun ngalamar putri ti Limbangan eta. Yeuh, aranjeun kusim kuring dibere parentah. Kak, kadi amanah Sunan Renggong kanggo nepikeun amanat ti simkuring. Yen simkuring teh hoyong ngalamar anakna, nyaeta Nyi Putri anu katelahku geulisana. Inditna dibarengan ku Aki Haruman jeung para pangiring anu samegreng ku pakarang. Prabu Siliwangi ngawawadian yen eta utusan teh teu meunang balik deui sameme hasil ngalamar di putri. Teu kacaturkeun di jalana, sanepina dihareupeun Sunan Rumenggong, Gajah Manggala nepikeun maksudna. Punten Sunan Rumenggong, abdi utusanna Prabu Siliwangi bade nyampaikeun amanat ti Sang Prabu yen Prabu Siliwangi teh hoyong ngajantenkeun putri Limbangan kanggo jadi istri salajengna. Ku Sunan Rumenggong eta kahayang Prabu Siliwangi teh ditepikeun deui ka Nyi Putri. Barang nguping pamaksud dan utusan Prabu Siliwangi, Nyi Putri teh katingal henteu beurag. Pokna Ama hapunten anu kasuhun, abdi teu tiasa nampi lamaran ti Prabu Siliwangi. Sunan Rumenggong teu kurang-kurang kagetna. Pokna Naha kunaon Nyai? Amba nyalira uninga apan Sang Prabu teh tos kagungan istri langkung ti 100 jalmi. ajan dipapaksa kuramana, carekna embung dikawin teh keukeuh embung. Ari utusan tetep pageuh nyekel timbalan Prabu Siliwangi yen maranehna kudu hasil ngalamar Nyi Putri. Tungtungna ku habeun dipapaksa, Nyi Putri teh ngaleungit, leungit tanpa karana. Burber di teteangan oge weleh teu kapanggih, ngan seungitna bae nu kaangse ngahiliwir. Tempat Nyi Putri kaangse seungitna teh ketelah lembur buni wangi. Sunan Rumenggong henteu cicing bae, burber neangan putrina anu ngaleungit tea. Berkahilir, berkagirang, ngaler, ngidul, ngetan, ngulon. Lantaran nempo kolotna sakitu susahna, Nyi Putri akhirna nembongkeun deui di hiji imah anu nyempil. Manehna teu tegaeun ningali kolot dirungrum ku kabingung jeung kana langsa anu pohara. Lembur tempat Nyi Putri nembongan di imah anu nyempil teh dingaranan Kampung Sempil. Ku Sunan Rumenggong, Nyi Putri dipapatahan sangkan daek dikawin ku Prabu Siliwangi. Sabab lamun henteu bakal terus dipapaksa. Bari ngagelendut putrina, Sunan Rumenggong oge nepikeun nasehat. Aya 5 jalma nu ku urang wajib dihormati jeung dijunjung, nyaeta guru, raja, kolot, mitoha jeung lanceuk mucikal.
Lian ti eta hungkul, Sunan Rumenggong oge nepikeun hareupanana, sugan bae jadi anak-anak Nyi Putri teh jadi turunan raja. Akhirnya, Nyi Putri daek dikawin ku Prabu Siliwangi. 10 tahun ti harita, Nyi Putri dipaparinan 2 putra pameget nyaeta Basudewa jeung Liman Sanjaya. Eta 2 putrana ti Prabu Siliwangi teh dibawa kalimbangan ku Sunan Rumenggong sarta tuluy dijenengkeun jadi prabu di 2 tempat anu beda. Luyu jeung amanat Prabu Siliwangi. Prabu Basudewa ngawasa di wewengkon Limbangan sarta Prabu Liman Sanjaya ngawasa di wewengkon dayeuh luhur di kiduleunana.